Bang, kenapa di dia ngaji tuh sorangan? Ah, keur ngadaung we. Ari Mang Apip kemana? Mereka sawah, arek nempe cai. Mang Apip nyaho teh. Mang Doding ngomongkeun Mang Apip. Emang si Dodi ngomongin orang naon? Ah, segala rupa we ngagorengan Mang Apip. Naon misalnya ngomongin orang teh? Ngomongna Mang Apip goreng patut jeung goreng adat. Bener Lin, si Dodi ngomongna gitu. Di mana ada si Dodi nak? Mang Dodi lagi keur di sawah. Guru, antar Mabik ke si Dodi. Mabik nyamperkeun si Dodi. Tuh Mang Dodi keur nagog. Goblok si Dodi ngomongin aing teh cereg. Guru Mang, guru. Awas ya Dodi, aing dagoan. Tuh Mang Apip, Mang Dodi teh. Non Pip euy, meni garang kitu eta beungeut. Lain, lain maksud Dod. Mana yang ngomong ke gorengan orang kasih Amang? Nyaho urang, teu ngomong nanahawan ku si Amang. Ah, siapa gorengan aing? Kasih Amang, aing asa tegeuna. Hari sia naon maksud goblok maka nyungkit aing. Ah, pokokna mah aing puas. Sageujeuburkeun maneh. Ah, sia mah ngajak ribut ka aing. Puas. Ah, kantak, sia keplak. Pan urang mah ceuk si Amang, maneh ngagorengkeun aing. Oh, berarti ari kitu mah si Amang provokatorna. Geus urang butuh barkeun aing mah. Agok.